Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring, Ujang Combro. Dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan si kobra neangan corona. Mangga atuh ka pamiarsanya wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan si kobra neangan corona. Si kobra si beungeut ku cai keran WC. Gigisik sababaraha kali tuluy dikerecem-kerecemkeun. Siga anu kapireungpeunan sanggeus pangrasana bengras nempo deui ka sakuriling pasar. Tapi terus we si beungeut deui gigisik deui kekereceman deui. Tadi di imah sanyana mah manehna geus si beungeut. Tapi manehna henteu ngarti ku tetenjoanana. Pasar teh kosong molongpong. Entong boro di luar. Anu biasana mah pinuh ku anu dadasar nepi ka sisi jalan. Di jero pasar oge ngan hiji dua kios anu muka. Tangtu wae ieu teh pangalaman munggaran pikeun si kobra anu umurna leuwih ti 40 tahun. Ngawasa pasar Maleber. Naha pasar molongpong siga kieu. Pasar Maleber anu hartina anu dagang leber. Nepi kaluar wawangunan pasar pinuh ka sisi jalan. Kakara ayeuna aya kusimpe kamarana anu dagang jeung anu baralanja anu biasana pabaliut. Geus saminggu si kobra henteu ka pasar. Mimitina lantaran loba teuing nginum oplosan. Teuing inuman nanahaon anu dioplos ku si codet. Sobat dalit anu oge minangka wawakilna tina sagala kaperluan. Sababaraha poe sirahna leuneng. Poe ayeuna rada cager teh. Tapi basa ngejeueung pasar anu molongpong, si kobra ngarasa pangaruh oplosan teh masih ngawasa awakna. Hatakna manehna si beungeut gigisik sababaraha kali. Tapi pasar anger we ketingali molongpong. Si kobra nyampeurkeun Mamat, tukang parkir anu keur cinutrung dina babalean handapeun tangkal nangka. Panonna mencrong buruan pasar anu biasana mah pinuh ku motor jeung mobil anu parkir. Ayeuna mah buruan pasar teh molongpong. Saukur aya gorobak runtah anu ngabagug. "Mat, pagawean saha ieu teh euy?" Si kobra ngagorowok. Mamat ngarenjag. Kapilanceukna nu ieu mah unggal ka pasar teh leumpangna ngagaleong. Tina sungutna bau naga. Matakna balat-balatna nyaram si kobra. Mineng ka pasar. Lamun aya musuh anu hese dipuruhkeun wungkul, si kobra kudu nyanghareupan. "Pagawean kumaha, Kang?" Cek Mamat teu ngarti. Si kobra diuk di babalean. "Saha anu nitah ngosongkeun ieu pasar?" "Si corona, Kang." Si kobra ngajleng tina babalean. Tuluy pasang kuda-kuda. Tuluy metakeun jurus-jurus silat andalanana. Goblok, bangkawara, atah adol, wani-wani mangkruk teh. Urang mana manehna? "Mat," sangorna. Mamat seri maur. "Lain mangkluk siga urang, Kang. Manehna mah." Mamat henteu nuluykeun omonganana. "Lain kitu, Kang, si corona mah henteu katempo." "Wah,
sabangsa jin dedemit tawa jurik nyilewuri entong salempang euy. Silain apan apal dewek kungsi galungan jeung anu ngagegeh imah kosong ieu. Dibura oge kupang lae bari di parancahan si ludeng teuneng kabur anu kitu mah. Lain mangkolo sabangsa kitu Kang. Pokona mah henteu katempo. Tapi bisa ngabinasakeun manusia kalayan gancang. Sapoe 2 poe kaserang. Terusna kacaritakeun paragat. Cek Mamat bari ngasongkeun salambar koran anu kucel. Cek koran. Henteu saukur di urang, tapi oge di sakuliah nagara. Malah di sakuliah dunya. Setan, goblok. Mangkuluk siga kumaha si corona teh. Si Kobra gegebes bari ngacewang koran. Sia oge kesebelen, Mat. Apan aing mah henteu bisa maca. Rea anu kalengitan pacabakan, Kang. Anu daragang ngangluh. Nasib kulawarga kuing oge duka kumaha. Anu boga kontrakan nagih terus, tong boro maer kontrakan, keur dahar engke beurang oge acan aya. Si Nyai jeung si Ujang alo dewek kumaha barang kahanana. Uing mah henteu masalah puasa, Kang. Si Nyai jeung si Ujang mah apan budak keneh pisan. Kakara 5 jeung 7 tahun. Sakapeung mah henteu kuat ngajeungna lamun dalaharna henteu waregen teh. Si Kobra meureukeun deui leungeunna. Pamarentah cenah rek mere bantuan, tapi bingungeun lantaran teu pati apa saha anu katalangsara teh. Matakna salah ngaheulakeun anu carukup dibere bantuan sembako jeung amplop. Apan rea anu diulangkeun deui. Mamat juga anu manggih batur ngedalkeun katugeunahna. Anu maok sisi jalan ngaku we kalaparan. Kakara di PHK di palarcaya. Apan maranehna baroga imah boga buruan anu bisa dipelakan sayuran. Sedang uing anu katalangsara nyaan acan kabagian biasa siki-siki acan. Kamar kontrakan gawe bekitu puguh. Tiba heula katalangsara komo mangsa corona siga kieu. Ayeuna ku desa anggar ditolak lantaran henteu boga KTP di dieu. Rek kumaha boga KTP, Kang? Tempat nyiruruk oge apan ngontrak. Nah pagawe desa teh henteu percayaeun ka RT jeung RW kitu. Mangsana pemilu, pilbu, pileg, pilpres. Surat-surat datang henteu tatanya KTP. Mamat juga anu rek ceurik. Tenang Mat, tong di aku lanceuk lamun dewek henteu bisa bantuan. Ku dewek di tangan tah si corona koplok teh. Can nyaho manehna. Si Kobra can ngungsi ka soran nyang harapan musuh anu kumaha oge. Si Kobra ngagegag teuing areh ka mana. Mamat muringis. Si Kobra leumpang di dangah-dangah. Beungeutna bengkenu. Kumis ngajedig siga hilet bulu. Leungeunna meureup 2 batu ale sagede muncang dina leungeun kenca jeung 3 batu ali dina leungeun katuhu. Ngagurila mata kikis anu nyang hareupan. Si Kobra inget si Topipet anu sok ngomongkeun makhluk goib teh. Manehna mineng nongkrong di pasar. Ngadu netep anu baralanja. Sakapeung ngadu bako jeung anu daragang. Si Kobra jeung balat-balatna Mamat jeung tukang parkir sejena. Apan sakitu akrabna nya si Topipet teh bager. Unggal nongkrong di pasar pasti we nraktir kopi, rokok. Sakapeung mah balak kecerakan sanggup pincuk apan.
henteu rea jalma anu dipihormat ku si kobra. Tapi kabalat-balatna si kobra mineng ngingetan pikeun ngahormat si Topi Pet tea. Si kobra masih inget alamat imah si Topi Pet. Harita si Topi Pet ngajak si kobra sabalat-balat pikeun lalajo TV di imahna. Bari bala kecerakan sagala disuguhkeun. Maranehna lalajo sinetron preman pasar. Tah sinetron ieu teh mimitina mah tina dongeng maraneh. Mantakna sok tah roko jeung lalawuhna. Hayang dahar naon? Urang pesen ayeuna keneh. Cek si Topi Pet. Si kobra mah henteu pati ngarti. Ti heula manehna kungsi diajak miluan sinetron. Tapi henteu nurus obrolanna lantaran si kobra henteu datang ka tempat anu geus dijanjikeun. Bogoh harita teh sirahna lieur deui lantaran loba teh minum oplosan. Pager imah si Topi Pet horeng digembok. Si kobra gogorowokan. Si Topi Pet muka panto. Bahamna dibungkus ku masker. Aya naon? Cenah ngagorowok sanggeus muka masker. Uing rek nanyakeun si Corona, Kang. Nah eta teh anak buah Akang. Si kobra oge ngagorowok. Maksudna si Corona teh apan goib, henteu kajeung ku panon. Akang apan mineng ngomongkeun makhluk goib. Si Topi Pet ngadeukeutan. Maneh kungsi bogoh kobra. Bogoh ka saha? Ka saha we? Si kobra nyengir. Leungeunna hideung meureub. Tong ngacapruk, Kang. Pokna asa diheureukeun. Goib anu mineng dicaritakeun ku Akang mah anu kitu. Henteu kajeung tapi karasa. Tah kumaha lamun uing hayang ngarasakeun anu goib kitu. Tapi entong nitah bogoh. Uing mah geus kolot, Kang. Uing mah hayang neangan si Corona si Bangkawarah. Tah kabeneran, cek si Topi Pet bari maju ngadeukeutan pager. Akang boga amplop keur bagikeuneun ka saha wae anu keur kasusahan lantaran si Corona. Tungguan, amplopna di jero. Si kobra henteu ngarti sagembleng naon anu diucapkeun si Topi Pet. Tapi manehna nungguan si Topi Pet anu henteu lila. Oge kaluar deui ti imahna. Ya aya 100 amplop bagikeun jik kanu nya barutuheun pisan. Ayeuna teh rea anu katalang sara. Lamun maneh butuh oge mawa wae sa amplop. Entong disebutkeun ti Akang, bikeun we. Kitu ge cukup. Jeung entong bohong. Lantaran lamun bohong maneh moal ngarasakeun anu goib teh tah. Rasa anu goib ieu lamun leungit ti diri manusia leuwih pikasieun batan ti si Corona. Si kobra ungeuk. Manehna panasaran ku si Corona anu goib. Komo ayeuna aya oge rasa anu goib saperti anu disebutkeun si Topi Pet. Si kobra keancang manggihan mamat. Lantaran cenah kapiadina teh acan boga irongan keur dahar beurang. Horeng tatangga mamat oge anu sarua ngalontrak kamar leutik di sisi walungan sarua katalang sarana. Maranehna kontraktor kamar-kamar leutik jeung bararau. Pacabakan henteu tangtu keur bararingung lantaran beuki hese neangan kipaeh nya oge geus biasanan lapar. Basa amplop dibagikeun, si kobra molohok. Mimiti nama, tapi hatena terus ngarakacak basaya nini-nini nginghak bari ngekekeuweuk leungeun si kobra. Mamat nangkep bari neueulkeun beungeutna kana tak-tak si kobra. Mang Ubed tukang pacu di pasar mah malah nyembah sagala. Geus 2 poe barudak saukur kararaban kulup sampe. Hatur nuhun, Kang.
cek Mang Ubed bari dekut terus si ganu nyembah. Rea deui kalakuan matak ngarakacak baca si Kobran ngasongkeun amplop. Basa manehna balik masih aya amplop dina sakuna. 5 lembar 100 ribuan nongol. Basa si Kobra nyoekeun amplop. Si Kobra ngagebeg henteu nyangka manehna si amplop sakitu lobana. Tapi si Kobra henteu handeueul. Geus ngabagikeun 88 amplop. Nya, apan hate jeung pikiranana ngarasakeun anu goib. Rarasan anu kakaraharita kaalaman. Rarasan anu nyababkeun awakna leuleus. Najan henteu nginum oplosan. Rarasan anyar nu matak nyelek dina tikoro jeung tungtung panonna. Si Kobra gagancangan balik bari ngusap anu ngalembereh dina pipina. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti Sim Kuring ngeunaan si Kobra neangan corona. Janten dinu dongengan ieu teh nyaritakeun sasaji urang preman dinu pasar anu nangtang eta teh nah saha nu ngaranna corona. Padahal dinu 2 tahun kapengker urang oge meureun ka palawargi anu sanes pernah ngarumasakeun ngaranna eta teh epidemi corona kitu tos lami. Mugi we ieu teh bencana nu kararieu teu aya deui di kalangan urang. Tong aya deui kitu sapatutna mah ditebihkeun. Nya kedah jagi kasehatan dinu tuangeun oge nya urang kedah ngajagi awak kitu diri ameh tetep sehat walafiat gitu pamiarsanya sing ditebihkeun kana mara bahaya anu sanes pikeun jajanten bencana gitu. Nya urang mah serahkeun we ka Gusti Allah nu Maha Agung. Gitu pamiarsa. Mun salawasna mah dongeng ieu teh menarik cek saur Sim Kuring mah. Aya kesan, aya pesan oge nu positif gitu. Sami ka palargi oge silih asa, silih asuh, silih asih gitu. Mohon atuhnya pamiarsa Sim Kuring bade nada amit mungkur, amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.